Dawu Abi Hurairah, Quran dibaca di imah, jembar pikir ahli imah, lobaka alusan tambah, para malaikat hadir, setan-setannya lalingkir, moal kena kana pikir, baru sing rarujit pikir. Kitu dawuh anu ringkes, dawuhna Umar ibnu As, jeung Abi Hurairah jelas, pek baca Quran tong males. Ahmad bin Hambali masyhur, tapi dawuh Rabbul Ghafur, anjeunna ngimpen keur tidur, kieu dawuh maha luhur. Ahmad pangutamana, ka kami pangkadeheusna, nu maca Quran jalmana, paham teu paham maknana, jeung ka jalma maca Quran, malaikatnya riuman, antara panona pisan, dawuh Sufyan Sauri pisan, dawuh Ibnu Mas'ud kanu, lamun hayang menang ilmu, pek baca Quran ku kamu, sabab Quran gudang ilmu. Mungguh adab kahormatan, kasehatan pertanian, jeung tina kamasyarakatan, rupa-rupa pengetahuan. Sahabat ali sasauran, tilu rupa pek lakonan, nyusur siam baca Quran, paedahna ageng pisan, matak tambah akal otak, pikir cerdas paham banyak, kolot atawana budak, jeung matak lalengit rehak. Tilu jalma diparentah, ku Allah kudu dihormat, hiji indung bapa malah, dua ilmu henteu salah. Tilu anu apal Quran, tamtah jumlah tilu bilangan, ulah ngomongkeun pacuan, matak di benduan Tuhan. Malah surga hayang pisan, enggal-enggal dilebetan, ku jalma anu opatan, cara anu kaedanan. Kangjeng Nabi kahijina,
Abu Bakar kaduana, Umar anu katiluna, nu apa Quran opatna. Tah dawu Allah nu ringkes, ka Nabi waktos ngadehes. Dawuh Nabi mun marane, hayang bagja hirup maneh. Cara syahid lamun pae, langgengkeun maca Quran teh. Jeung lamun hayang salamet, jeung ieu teu panas banget. Di tegal masar nu sanget, langgengkeun Quran sing inget. Jeung tangtu meunang pituduh, moal sasar moal ripuh. Setan-setan jararauh, mijan amal hade pinuh. Nu khotam Quran ti berang, malaikat pirang-pirang. Istighfar keur eta urang, sampai magrib beak berang. Nu khotam Quran ti peuting, malaikat sapeupeting. Tah kitu dawuhna Tolha bin Ma'ruf na. Nu khotam Quran ti berang, malaikat pirang-pirang. Istighfar keur eta urang, sampai magrib beak berang. Nu khotam Quran ti peuting, malaikat sapeupeting. Tah kitu dawuhna Tolha. Nu khotam Quran ti berang, malaikat pirang-pirang. Istighfar keur eta urang, sampai magrib beak berang. Nu khotam Quran ti berang, malaikat pirang-pirang. Istighfar keur eta urang, sampai magrib beak berang. Sing saha anu maca Quran, ngadua nemrakeun tangan. Malaikat ngaaminan, 4.000 sasarengan. Sabab kitu tong balanga, ulah nganggur sagawaya. Tas maca Quran ngijabah, doa dawuh arodnallah. Quran wajib diajikeun ka guru anu bisaeun,
ka ahlina nu teu meureun dawuh Nabi pek ingatkeun saha anu maca Quran teu make guru beneran taya manfaatna pisan sabab bacana nyalahan.